Mama abdi ieu minta tulung ka mama. Naon? Hasil dagang duit dikumpulkeun dina bungkusan. Aju bungkusan tersebut ditenden wallahu alam di mana kula nendena Gusti teh angan imah meja lamari teu kabangi. Terus ke dapur-dapur ka imah babaturan teu kapangi geus 2 poe kula neangan duit teu kapangi. Ieu mah minta pandoakeun ka mama supaya kapangi. Coba mama. Oh, cek imam Hanafi. Penting mah tahajud we nya. Masuk tahajud dulu. Carang. Penting tahajud aya kapangi mah. Mangga. Ngan tahajudna mimiti sare aja jam 12 udang. Mun kira-kira teu bisa udang minta pangudang ke pemajikan. Insyaallah. Di jam 12 tahajud terus tepikeun ka jam 4. Rakaat geus ulah dihitung. Apakah eta teh 20 rakaat atau 50 rakaat atau 100 rakaat di jam 12 datang ke jam 4. Berarti sabaraha jam? 1, 2, 3, 4 jam. Oke, gampang ya. Masya Allah, hatur nuhun cenah kiai petunjukna kukula bakal jasa dilaksanakan. Sok laksana. Insya Allah gampang. Ya. Mana? Balik ada kayu mah langsung ada gon maghrib, terus sare udang lah jam 12 mandi wudu kacai sholat tahajud sholat tahajud Allahu Akbar selesai 2 rakaat sholat tahajud Allahu Akbar 2 rakaat sholat tahajud Allahu Akbar Korengan duit nyelepe aing inget itu kangen imah Masya Allah alhamdulillah rabbil alamin hari tak kene beres salam terus ke dapur aya di sisi ya alhamdulillah beres ada besok bebeja Assalamualaikum waalaikumsalam cek Imam Hanafi teh kapangi jam sabaraha kapangina kula jam 12 langsung tahajud 2 rakaat 3 rakaat kedap rakaat kapangi aja terus itu tahajud henteu cek Imam Hanafi tak pas itu salat siapa hampir sarua jeung panitia masjid kos kitu kabeh salat itu salat kurang mah asal geus kapanggi we bawang sudah eureun salat kurang mah tah cek Imam Hanafi hesena salat cacak anjeun ieu murid kula komo meureun di tahun 2015 tujuan salat teh macem-macem aya nu hayang laku ieu hayang naik ieu hayang naik